Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Langsung dipayun kahaturkeun pun ka panata acara parantos nyangakeun ieu waktosna kali kasebutanna kasimpuling sadis dina daraga maparing tausiah tapi urang sasarangan ngalanyipan tadabbur pidahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari urang yakin, saya yakin jalanan hidup di alam dunia ieu prayogi dituduh. Maka Al-Qur'an disebarkan ku Allah ku anjeun dina eta Qur'an hujan lil muttaqin. Al-Qur'an ieu ngapikeun pituduh pikeun jami-jami nu tarapa. Ikhwatu iman rahimakumullah, nuntut sayat-sayat urang sasarangan paham teh. Mudah-mudahan sabaratos paham wa Allah Subhanahu wa ta'ala dipaparin taufik kekuatan jiwa nu ngalantarankeun urang sadaya ngamalkeun kana ilmu nu tos kapilih. Sauna eta taufik sabaratos urang paham, mudah-mudahan dipaparin taufik supaya mampu biasa ngamalkeun tubdugika ngaulangkeun kali ngadawahkeun kitu kaungel dina ki akide jamiah urang sadaya bari jamiah induk persatuan Islam bare otonom mung benten larasan redaksi namun namanya sabit-sabit ku panata acara rehna tema dina dana ieu patali sareng eusi An-Nisa ayat 135 Al-Nabi Luka 11 ayat-ayat nu diawitan kulapan ya ayyuhalladzina amanu. Harusnya terus 10 terus di luar kepala. Di luar kepala di mana? Di luar. Saya pun nuka hiji, nuka dua saya pun. Insya Allah tinggal rumah yang penting meninggal buku. Nggak apa-apa anak mau sesat. Mari sadayana awalnya sami. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan terasanana kaitan panjang katanya terasanana. Luka 11 dibantun tina An-Nisa 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai jama-jama nu ariman. Ieu teh nu ka 11 kali.
namun kayak lepatna kusim kuring kalawan teu bosan-bosan. Mudah-mudahan ibadah iman ge teu bosan. Nu kahiji sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sasaurang idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'alaiha sam'aka fa'innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Upami sawira ngadang Allah ngadawuh nu unggalna ya ayyuhalladzina amanu sapertos ayat ieu fa'alaiha sam'aka danukeun leres-leres ragepkeun fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Mari aya kasayan nu Allah bade miwara atanapi aya kaonan nu Allah bade ngawagel. Oke simkuring teu bosen-bosen. Numutkeun Imam Al-Qurtubi satu mahasinerat dina buku ieu nu kakata sabaraha. Ya ayyuhalladzina amanu teh ditujukeun li jami'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kage urang sanes kage nulian sanes kage sanes tapi kage urang kage sadayana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu dua perkawis nu kalawan teu bosen-bosen kusim kuring diemutkeun kalebet kami sim kuring nyahira. Namun salajengna nu Allah dilugikeun dina ayat ieu kunu qawwamina bil qisti ieu nu kahiji. Aranjeun kudu jadi qawwam. Upami diperhatoskeun sacara ilmu sorof qawwam wajan fa'al teh gaduh hartos lil mubalaghah tukang bana yabni ngawangun bana tukang ngawangun khoto yahitu ngaput khoya tukang ngaput di urang sudah disebut naon tukang ngaput tai lor nya tai lor teh tukang ngaput sebagai terlepas daerah Cimahi sabar nanti tai lor sabar bukan sabar deh bukan ngaput bukan konsumenan. Ini kata mereka sewai sabar. Hari angin harus dicatat, tak sama ya kan? Sabar. Saya keminang. Qawwam tukang. Hartosna midamona ngawujudkeun sanis sakali dua kali tapi tukang. Qawwamina bil qisti aranjeun kudu jadi tukang ngadegkeun keadilan. Tukangna ngadegkeun keadilan. Aranjeun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana janten tukang ngadegkeun keadilan. Kalimat eta syuhada aranjeun kudu jadi saksi-saksi. Tapi lillah ieu nu ngabentengkeun aranjeun jeung saksi. Syuhada teh lillah karena Allah ridho sangem
jantan saksi, tapi lillah, karena Allah. Namun karena Allah la li ghairi sallallahu sanis karena nusejen, tapi karena Allah. Dua nu diparentahkeun dina ayat. Simpuring katos nyabit-nyabit di awal bahasan buku ieu. Tina 88 ayat. Nu disebat-sebat ya ayyuhalladzina amanu numutkeun simpuring dasar pernah tapi di kayeuna. Ieu teh ngawanu hiji wangna nu kokoh. Di ayat nu kahiji nu ka ayat akhir ya ayyuhalladzina upami dipetakeun naon namina teh upami wangunan silih 88 teh jantan teh wangunan nu kiat kieu kedangan saurang muslim kieu kedangan mukmin teh upami kawujudkeun 88 nu sadayana disabit-sabit dileutna ya ayyuhalladzina amanu jalaran 11 si wangunana dasar kata isi 11 mung di nuka 11 ieu dua perkawis nu kual disabit-sabit aran jeung kudu jadi tukang ngadegkeun keadilan. Arahnya perlu jadi saksi karena Allah. Saya sekarang saja walau ala anfusikum sok sanajan ala anfusikum salah bahasa salah cara beresiko ke diri aranci upami diadekeun keadilan ieu teh upami jantan saksi karena Allah teh nu nanggung akibatna sanes kusejen tapi diri aranjeun sorangan gara-gara keadilan diadekeun urang nu kauningan lepat upami lepat urang muka-muka pernah nah keadilan diadekeun urang jantan saksi karena Allah sanes karena pribadi sanes karena golongan sanes karena kulawadi sanes karena sanis-sanisna tapi lillah walau ala anfusikum sok sanajan keur diri aranjeun sorangan awil walidain atawa ilmu bapak wal aqrabin atawa karabat aratin kuli adegeun keadilan teh beresiko kan urang beresiko kan ibu rama beresiko kan karabat walau soal sama segitu tapi tetap keadilan kedali adegeun. Panginten cinta kenana sekumaha di kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram teh harusna teh bulu balago ya bulu teh dugi maram tujuan. Bulughul Maram teh dugi ka tujuan. Upami tamat dugi ka tujuan. Ada kantos tamat Bulughul Maram awal dugi ka akhir saling awal akhir awal dugi ka akhir tamat namanya Bulughul Maram dugi ka tujuan. Dina kitab Bulughul Maram aya sabab pada ayat kitab diharapkan kitab ya bab upami telokat mung hiji-hijinan bab nu hadisna teh mung hiji
utos hatam bakal pernah menawi utos hatam perlu ya semua sekali. Upami telpak babul ikrar dina runtuyan kitabul buyu. Dina runtuyan kitabul buyu aya babul ikrar. Hadis nanti menghiji ke mahiji ono hadis nanti. Padahal asli nama ayat hadis nanti. Mungkin seueur 8 dipicen. Qul haqqa walau kana murra. Mung sakitu hadis itu. Apal hadis eta harusna urang apal sabab. Sabab dina hukum sahadis. Qul haqqa walau kana murra. Ieu parantos para masyhur. Tos teu bireun terangkeun hak sok sanaos beresiko. Dina hadis disebutkeun sok sanajan rasana pahit. Isti'arah namina teh dina ayat balaghah. Sapertos nuang tuageun rasana pahit. Pada hayong pada ali nuang pahit. Pada ali paminum manis pada tepikeun hak terangkeun kebenaran sok sanaos beresiko walau kana murad. Jadi seseuna cari aman alim nu pahit-pahit kayona malah bisa antukna hak teh teu gitu bagi murad pahit. Ayat ieu ge sama sareng hadis eta. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Saupami Allah iyakun ghaniyan mun eta jalma teh beunghar aw faqiran atawa sangsara tong janten wagelan tong janten halangan henteu ngadekeun kaadilan henteu jadi saksi karena Allah. Fallahu aula bihima, maka Allah langkung uninga karena kamaslahatan mereka. Kamaslahatan niat Allah uninga, kamaslahatan fakiran Allah uninga. Bilih jantan saksi teh bagi alatan iming-iming. Ieu sanis lillah karena Allah. Tapi nu jantan saksina jadi sangsara atau bisa wangsuna godian beunghar Allah aula bihi. Allah laku uningan kamaslahatan bari nu beunghar eta bari sangsara eta. Pada tattabi'ul hawa, maka aranjeun tong nuturkeun hawa nafsu. Antak dilu lantaran hoyong nyengcang tebih tina keadilan. Wa in talu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in talu mun aranjeun muter-muter omongan di dunia saur urang pengadilan rentak jadi muter-muter betah muter-muter cerita upami nu jujur sok itu tah
muter-muter saja tahan. Auto ridu atau ngabalieur ali jantan saksi karena Allah. Apalagi ali ngadepin keadilan. Maka saya sunnah Allah maha uninga karena naon nu arah yang dipigawe. Allah maha uninga karena naon nu arah yang dipigawe. Mun saya Allah maha uninga. Allah maha uninga. Jantan akhir ayat dia biasa jantan tasliyah pangberah kurang beda mensari daya terangnya dicatat pilih panitia kalangku bentuk man protes man kan nyawis saya protes kaki administrasi tapi Allah maha uninga sok salawas nusanis terang. Tapi akhir ayat ini biasa dan ancaman. Kurang beda maksiat, tekatohian batu. Allah maha uninga karena nama orang dipilah. Namanya tarjamah mah alam kadar ngalih bahasa. Kami mahamkeun paling tepalai orang peryogi bantosan pencerahan di para ulama ngalamungan tafsir Arabi. Ngawitan musim kuring dikutip dinukil tafsir Ibnu Katsir. Saur Imam Ibnu Katsir ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin an yakunu qawwamina bil qisti. Allah Ta'ala niwarang abdi-abdina nu mu'min bagi nu digentraan lagi ya ayyuhalladzina amanu abdi-abdina nu mu'min nu kafir wios hari-hari oke wios dengan buku ini mana bukti? Ayyakunu qawwamina bil qisti supaya jadi tukang ngadeg al qist. Ae bil adli. Al-Imam Ibnu Katsir mandang periogi ngeces kegeula. Ngajian kegeula. Al-qistu teh al-adli keadilan. Allah teh miwarang urang sadaya ngadekeun keadilan. Fala ya'dilu anhu yaminan wala shimalan. Jama-jama mukmin teu kenging nyengcang. Yaminan boh kapalih kadu wala shimalan oge kapalih bencang kadah adil nu diadekeun teh kadah kaadilan teu langkung berat kapalih kadu apalagi kapalih bencang wala ta'khudhu billah laumatul laim taya nu abad teh serta tekenging kapangaruhan bila dina jalan Allah tekenging kapangaruhan laumatul laimin kupanyawar jamin nyawar kuhinaan jamin ngahina ku ngawan-ngawanan jamin ngawan-ngawan tekenging kapangaruhan wala yasrifuhum anhu sarifun oge tekenging kapemparkeun tina jalan Allah ku urusan memparkeun naon hae tekenging kapangaruhan kuno nyawat tekenging kapemparkeun kuno memparkeun kedah dipiwarana naon harusna
disebut istiqomah. Istiqomah dari apa? Pancet. Al-Ustaz K.H.E. Abdul Rahman di namanya Risalah Kapungkur di nama kalah anjina sensil anjina nggak haruskan istiqomah itu erodan ayat makalahnya di Cibugon di apa istiqomah haruskan itu erodan 10 bawah 60 erodan kan erodan itu kemana kadang-kadang istiqomah itu seorang anjina mah itu erodan saparatos aya dina jalan Allah teh aya nu nyawa teu kapagawehan aya nu mengparkeun teu kapepati dina surat Al-Hujurat disebutna teh rasyidun surat Al-Hujurat ayat 7-an rasyidun teh tina rasyadah rusydun harus nanti batu gede sarang telas kumari gede mah biasa dari jumroh nukabat telas mah biasa di robi gitu rasyidun wa an yakunu muta'awini mutasa'idi muta'adidi mutanasiri fihi di mana ia edukasi nafsirkeun ayat tilur janten kieu ieu nu kedah diteuleman ku urang ku kader-kader Imam Ibnu Katsir itu ngajelaskeun ayat tadi. Seorang jina ayat tadi teh nyuara supados jama-jama nu ariman kahiji muta'awinin silih tulungan mutasa'idin silih bantos muta'adidin silih rojong mutanasirin silih naon deui saeb dina bahasa urang bahasa Arab beunghar mutanasirin teh di urang mah sami sareng muta'awinin silih tulungan silih bantos silih rojo silih tulungan deui pihi dina hal eta sadayana komponen umat Islam kena ngarojo karena ngadegna keadilan salismu jami eta we culang cileun daya rencang tapi sadayana muta'amili mutanasirin mutasa'idin silih rojo ngawujudkeun hal eta ieu nu kahiji numutkeun Ibnu Katsir salajengna wa anir ragibi annahu subhanahu nabbaha bilabdil qawwami ala anna mura'atal adalati marratan aw marratain la takfi bal yajibu an takuna ala dawam terus tacanya iman tadi musim kuring bisa secara ilmu soro kawam sigo mubalago nu harusna tukang sanes ngadekeun keadilan nu kalau diparentah tapi arajen kudu jadi tukang ngadekeun keadilan harusnya ngadekeun keadilan teh sabaraha kali nu diparentahkeun ku Allah upami tukang tukang ngaputna sabaraha kali
rasa-rasa. Ia nu diebutkeun ku Imam Arabi. Ti Imam Arabi satemuna Allah Subhanahu wa taala ngimutan kulafan qawwamina. Jadi dia bakal katawis pentingna ilmu sorok. Ilmu sorok teh penting, dia diantawisna. Qawwam sigok mubalahu nungan hartos tukang. Nah halapan eta nu Allah dipilih ngahajak. So Imam Arabi kudipilih lapan qawamin lantaran merhatoskeun keadilan. Mung sakali atau nanti mung 2 kali eta teh dicekap selalu ngadekeun keadilan geus eta jamin eta umat Rasul. Tapi mung sakali mung 2 kali la takfi dicekap. Upami sakali 2 kali tercekap kedadak kumaha bal yajibu an takuna ala dawam. Itu tadi bisa-bisa. Tapi eta keadilan kedah diadekeun teh ala dawam kalawan ras-rasan. Ayeuna itu penying itu pageto itu satrasna gitu. Coba kurang raos ini pada tahun teh abot selesai 2 anak urang tapi teh kan urang kedah andil ngadekeun keadilan secara dakwah urang sadayana. Salajengna ta ieu lu kagisin kuring mah laras-laras jantan bahan introspeksi kaidah tungtung akhir pal umuru diniyatu latibaro biha malam takun mustamirrotan daimatan. Coba kira emot sadaya urusan-urusan agama terkedah diperhatoskeun atau terkedah wakaf diperhatoskeun. Salabi teu dipidamel mustamiro teras-rasa daima tur dawa. Aya jami bidamel saya teu kenging wakaf kabongroy kataji kadabi tak saya bidamel kalawan hiji mustamiro teras-rasan 2 daima kalawan dawa. Namun kami menuju sisi Ramadan. Namun kami kata 11 rakaat dina sasari seberapa kali menang bidaku tiap bunyi ayeuna masih tiap bunyi contoh pangitan etak diantawisma ayah jami bidamel hiji kasaya teping wakaf teping wakaf jantan bahan ujung kami jami tak wajib maka kataji nusanis kadabi eta kasaya bidamel mustamirroh daimah teras-terasan tur dapat pagi anu tegampil midamel kasaya sebarkeun dakwah tersesat sakadar bidamel tapi upami teras-terasan bidamel kasaya dakwah bidamel kasaya tarima teu sadayana jami mampu sareng biasa. Ya tapi contoh sederhana jantan 11 orang biasa 11 rokaat tiap pagi 1
Salasna biasa sasi Ramadan tak iya damam salah teras-terasan rawatib sholat wajib insya Allah teras-terasan salah damam namun pikir sih nantinya upami ala kadang sholat wajib standar rawatib biasa teh kurang teras-terasan rawatib teras-terasan dakwah rawatib itu sering terjadi pada rokaat. Saur Ibnu Umar mah 10. Qobla subuh 2 rakaat, qobla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. 10 rakaat teh sehari sekaligus, tapi sehari sama biasa terkurang keras-kerasan biasa terkurang tawa tapi kalau lagi sampai sarang simpuri ketinggalan musafir simpuri nyanyapaan dan hari tujuh nyapa Rasulullah rawatimu memang itu sunnah iya betul nyapa subuh ya, nu periodi kurang dijantankan perhatosan mustamir sarang dan mudah-mudahan salena kasaya kurang dipidamel kurang biasa mewujudkan mustamir sarang dan jadi sahanya menerangkan wantuna tafsir al-alusi tekan tenang kayajinya kaidah akhirnya urusan agama lega cakupannya terkedah wakabi berharusnya hajabi dipidamana teras-terasan oke kalaban dakwah kalau ngedenger keadilan nu Allah diparentah qawwa wajan fa'al sigo nubalago hartosna dakwah keras-kerasan ikhwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kedah di nonton pas kemarin diviralkeun musim Korea kasus di foto di medsos al umur diniyah la tibaru biha malam takun mustabirah daima bagi dalam kaligrafi maka tapal ke bumi subados kaekut urusan agama kedah dipilamo sabetus Rasul sabetus para sahabat terasa-rasan sareng dakwah selanjutnya tadi disabit-sabit dina ayat luhur sok sanaos beresiko kadiri nyahira kaibu rama kakarabat tapi tetap keadilan di hadirkan luar biasa ya terjadi. Nomor itu di tafsir Fathul Qadir lapar eta ku Imam Asy-Syaukani di Gurat Hanaf di garis bawahi upami jami mampu ngadegkeun keadilan sanes nurgal teh roga secara dunia diri anjeun nyarita ibu rama karabat fa'idha syahidu ala ha'ulai bima alaihim upami aranjana sanum jantan saksi pikeun ngaabot keun tadi
ngabetkeun diri anjeunna nyalira, ngabetkeun ibu Rama, ngabetkeun karabat. Al ajnabiyyu minan nas ahra an yashhadu alaihi. Maka dengan ibu Rama sanis, karabat sanis, ajnabi dengan batur sanis, sanis kulawargi, sanis sepuh. Ahro an yashhadu alaihi, bakal lakum sanggup pikeun jadi saksi. Upami ngadugikeun hak sanaos payut wae sangem. Komo upami ngadugikeun hakna tadi nangis. Nu payut wae sanggup jalin. Beresiko wae sangem. Resiko ageun wae sangem. Komo deui resikona kami kata Nabi nyaris sangka resiko bakala sangem. Kitu saur Asyaukani di dia ngangge usul fikih. Dina usul fikih teh aya mantuk sareng mafhum. Mantuk sareng mafhum. Mafhum aya mafhum wafaqah, aya mafhum mukhalafah. Seperti di SPBU dilarang rokok ngajeblak. Kalau kurang kali sambil hak lagi pihak orang ngajakin api unggul di SPB. Ngajakin api unggul kayaknya pan dilarang merokok. Iya mah api unggul di SPB. Merokok wae dilarang, api unggul langkung seperti segitu ya aja. Upami aranjeun jantan saksi karena Allah, ieu teh jantan natijah, jantan akibatnya diri anjeunna ibu Rama atau nabi karabat. Upami anjeunna mampu kitu, komo kanu sanis. Kula lagi jantan taruhan wae sang, nu sanis bakal kum sang. Ikhwatu iman dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna ieu punyuna tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi juz 5 kata 178 wika 178. Al-Maraghi masuk ngahubungkeun pidau-pidau Allah teh sareng realitas. Sareng kenyataan. Sareng di lapangan. Nuku orang kesaksi sering nafsirkan selembar ayat aja nama kaitkan secara realitas, secara kenyataan. Seperti di dia Saur Al-Maraghi walau sarpani sarul muslimuna ala hadal Quran, umat Islam teh lumampah teh numutkeun pituduh Quran. Teu kamana meuni saur Quran ka kumaha? Upami umat Islam teh sadayana kumaha pituduh Al-Quran. Lakanu a'dalal umam, ya kahiji soal ieu. Tanwande saur bahasa saku. Tanwande umat Islam bakal jantan umat adilna yang kayak mulai melakukan adil di badan aranjina upami lumampah dumasar gitu doh bakal jantan umat adilna kayak nu kadua wa aqwamahum bil qisti paling ngadegkeun keadilan mal aya langkung dina leresan ngadegkeun keadilan tibatan umat Islam tapi upami lumampah dina pituduh Al-Quran.
Falladzina yata'awanun 'ala zulmi, maka jami-jami silih bantos dina kaduliman, silih rojo, silih tulung, silih bantos, tapi dina kaduliman. Wahabmi hukukin nas, oge dina ngarampas hak-hak jami. Silih tulungan teh dina ngarampas hak-hak nu sanis. Yata'awanun nasu 'ala dzulmihim, jami-jami silih tulungan dina ngadolim nu sedian. Wahabmi hukukihim, dina ngarampas hak-hak nu sedian. Fatakunul muhabbatu min asbabi khusyu'i dzulmi wal udwan, maka silih pika cinta na ieu jam ku wujudna silih rojo, silih bantos ti antawis cukang lantaran khusyu'i dzulmi, sumobarna katoliman. Katoliman sumobar ieu cukang lantaran wal udwan, ngaliwatan batas, wal mafasid, oge pirang-pirang karusakan, allati la yu'manu syarruha, nu kaawanana teu tiasa dipondah. Palai upami nu tilu ieu sumobar, moal biasa urang nahan, moal biasa urang nolak kaawanan mangrupi akibat tina sumobarna katoliman. Wates wangen oge karusakan. Ieu upami teu ngangge huda Al-Qur'an, pituduh Al-Qur'an. Namina ge pituduh kan. Upami kiwari saterusna wan pituduh. Upami ngangge mobil teh jadi ngangge hayang terang jalan teh. Google Map. Saur Google Map belok kiri kenging kurang kakak tuhu. Mana? Kuma orang leus. Mung saur pituduh maka dia. Kuma akibatna jawayahna. Akibat kada siap, kada sama upami teu ngage itu. Tapi dulu bosan-bosan tadi turut ge kadang-kadang areup gitu. Lurus urang yang mengkol dia sama mana mau saur gitu loh mah gampang. Quran teh seperti itu. Upami hayang sa'adah abadiyah, Imam Al-Arabi menyebutkan sa'adah abadiyah, kebahagiaan abadi. Tanya ditulungkan urang sawaktu sekarang ditulungkan kejadian selanjutnya waqala asy-Sya'bi seseorang akhadallahu azza wa jalla al-hukam salasata asya. Allah ngawagel para pangawasa, kawagat para hakim, tilu perkamis diwagel Allah. Nukahiji Allah yattabiul hawa, kaum nuturkeun hawa nafsu, tekenging nuturkeun hawa nafsu yang kahiji. Samaruna dakwah dan hakim saur Allah tekenging nuturkeun hawa nafsu. Wa alla yakhshaw nas wakhshaw nu kadua tekenging sieun ku jalmi tapi kada sieun ku Allah. Ieu nu kadua. Kita aya hakim kitu. Insyaallah ya.
sieun teh ku Allah sanes ku jami naon dipayungikeun suara surang kitu sieun teh ku Allah sanes ku jami nu karaos nu ngabentuk jalmi sieun ku Allah teu sieun ku jalmi naon upami kana dikonsumsi naon upami bahasa para ulama aya sanis takmikul akidah tauhid anu kiat rata-rata para ulama kaji ngalunjun tauhid kiat, ari tauhid kiat biasa ujung-ujung. Salira orang lain yang kiat biasa ujung-ujung. Itu biasa. Kadang rasional, laras-laras binaan tauhidnya sering. Upami di kelas jam pelajaran lagi langkung seueur dibandingkan pelajaran misalnya nu ulang lagi laras-laras nu akidah tauhidna kiat buku nu diangge lagi geusina kabinya arahna janten salaraina komponen narjo tauhid nu kiat nombe bakal wujud sauna para ulama sieun ku Allah teu sieun ku jalmi. Nu katilu Allah ngawagal para hakim teh wa alla yashtaru bi ayatihi samanan qalilan. Teu kenging nukeurkeun, teu kenging ngajual ayat-ayat Allah ku kadunyaan samanan qalilan teh maksudna kadunya ayat-ayat Allah teu kenging diliron ku harga nu sakeueut. Di foto iman salajengna sim kuring nyelipkeun kasauran para ahli hikmah. Sapali ahli hikmah sasauran kaisin aya di tiap jalmi, aya di tiap jalmi. Bade istri, bade pamengget, bade sepuh, bade anom. Eta teh sae. Tapi di istri di kaum Hawa langkung sae. Sami teh sae langkung sae. Benten ieu aya langkungan. Pamengget isinan sae teh. Sae pamiizinkeun. Ieu mah isin. Istri sami sae. Pamisinan tapi langkung sae. Kumaha pami dibalikeun? Pamengget kana kulit beungeut. Sawangsulna tina sae naon? Awan. Istri nu kitu. Awan langkung awan. Langkung deui upami dibalikeun. Nu kadua, adil diwujudkeun ku tiap jalmi. Bade pamimpin, bade rahayat eta sae. Namun upami ti pamimpin langkung sae. Nu adilna ieu mah pamimpin langkung itu saena. Dibandingkeun nu adilna rahayat. Dua. Nu katilu tobat ti tiap jalmi. Bade sepuh, bade anom tobat sae. Tapi tinu anom langkung sae. Anom kene tobat langkung ieu sae dibandingkeun sepuh tobat. Sanes sepuh tobat awan. Sadena ge sae nu tobat. Tapi upami nu tobatna anom kene langkung sae. Nu datang artis kene nu datang nuju pacing-pacingna tobat. Upami kawananana ieu mah sanes sae tapi langkung sae.
Nu akhir nu pamungkas berehan tinu beunghar sae. Tapi tinu sangsara langkung sae. Sangsara berehan ieu sae langkung sae. Salajengna ayat tadi samakna sareng Al-Maidah ayat 8. Sami di kawitan teh ku ya ayyuhalladzina amanu jantan 2 urang teh. Nu dipadar ku urang teh 2 ayat di bab ke-11. Mung unggalna benten sedik. Ya ayyuhalladzina amanu he jama-jamanu aliman kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Dibalikkeunnya disilang tadi mah qawamin bil qisti syuhada lillah. Ieu mah qawamin lillah syuhada bil qisti. Aranjeun kudu jadi tukang ngadegkeun lillah. Maksudna mah sami ngadegkeun hak bebeneran karena Allah. Syuhada jadi saksi-saksi bil qisti kalawan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kacecep aranjeun ka hiji kaum tong ngalantarankeun aranjeun teu adil. Kadang kawis keadilan teu diwujudkeun teh alatan aya kaciceu. Pangaruh kaciceu ieu keadilan janten teu diadeg. I'dilu aranjeun kudu adil. Huwa aqrabu littaqwa. Eta adil teh leuwih degeus, leuwih deukeut kana takwa. Teu adil mah lamun tebih tina takwa. Ieu mah lapanna umum. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bilih gaduh sangkian eta mah kangge para hakim, kangge para pamimpin. Rasulullah kantos disuhunkeun janten saksi. Ku Bashir, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Margi Bashir dina leungeut harita bade masihan sapali harta kaputrana Nu'man. Mata kaya Nu'man bin Bashir dina Bulughul Maram. Hadis kahiji wa terletak dina bab zuhud wal wara. Katam inti Nu'man bin Bashir. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Hadis nanti sebesar. Nu'man putra Bashir. Bashir ngulung Rasul hoyong janten saksi bade masihan sapali harta kaputrana ka Nu'man. Ku Rasul ditaros. Margi Bashir teh putrana sanes Nu'man hungkul. Nah sakabeh anak anjeun sarua dibere. Saur Bashir itu si Nu'man we hungkul. Saur Rasul kaula mah jadi saksi ala jawr kana kateu adilan. Hartosna nu bade dipidamel ku Bashir teh sanes keadilan. Nuwi hadis Rasul sanes ni dilu baina auladikum. Aranjeun para sepuh ibu rama kada ngawujudkeun keadilan di antara anak-anak aranjeun. Tecios Bashir disangkina tak masalah nu bade dipidamel teh pada Rasul bermasalah kuntun adilna. Lapan ayat ieu mah umum i'dilu
huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah, aranjeun cinta takwa ka Allah. Parentah-parentahna wujudkeun, lakukeun. Wagelan-wagelana tebihan kantunkeun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sami akhir ayat. Badai saya badai awan ku aranjeun dipilampah Allah Maha Uning. Syarron kana au khairon. Badai awan badai saya Allah Maha Uning. Ayat ieu teh samana sareng ayat tadi. Al-Alusi nafsirkeun ayat leuwih. Ayat liyakun min adatikum. Kudu janten kabiasaan aranjeun. Aya bisa, aya biasa. Lain aranjeun kudu bisa, tapi kudu jadi kabiasaan aranjeun. Al-qiyamu bil haqqi, ngadegkeun keadilan, ngadegkeun kebenaran. Kudu jadi kebiasaan ngadegkeun teh hak kebenaran. Fi anfusikum, boh di diri aranjeun. Kumaha carana ngadegkeun hak di diri aranjeun? Bil amalis sholihi, kumilapa amal soleh. Lain kudu tiasa, tapi min adatikum, kudu jadi kebiasaan. Wa bi ghairikum, oge kudu jadi kebiasaan aranjeun ngadegkeun hak di nu sejen ieu. Tadi mah di diri aranjeun nyalira ku amal soleh. Oge di nu sejen. Kumaha carana? Bil amri bil ma'rufi, kumiwarang kana kasayan. Wan nahyi anil munkar, ku ngawagel kamunkaran. Midamel sae upami teu dirojong ku nu sanis, bakal moal ku urang bilang. Upami ngenalkeun ka emot kasadar urang nyalira, bakal moal midamel ka saya. Namanya sholat asar, teu aya nu adan, teu aya nu ngimutan, bakal moal midamel. Dan bakal nu sadar, nu emut. Sholat asar maka kewajiban ya. Ia maka sayang secara umum. Naon margina peryogi aya nu miwarang. Sing beuring sok ngaros ka pemuda. Pemuda ini. Dugi tadi gugah subuh, gugahnya kita digugah teh. Pemuda ayo. Gugahnya kita digugah teh. Cobi upami teu aya nu ngagugahkeun salat subuh pakai pada jam 11. Sim kuring kaalaman janten tukang ngahudangkeun. Aya nu namege ngadang ka urang. Kerja sabaraha urang kitu. Sekali. Aya nu tos disintre neme, tos dibanjur neme, tos tilung kali dibanjur neme. Aya nu sakitu kitu kieu, kebuka-buka, sugan mah bangke. Coba upami teh aya peran nu sabis, kurban, urang bakal kurban mah upami nyalira. Nu nyarangan teu aya, nu ngumumkeun teu aya, nu nyerahatan teu aya, nu ngawea teu aya, bakal moal urang kurban. Seueur ngimutan wae karang kawis. Henteu. Komo teh anu ngimutan?
Nungoy peryogi amaro bil ma'ruf kana kasayan teh segera nu ngarojo. Sawangsulna upami jami liren tina kamunkaran alatan kasadaran ngalira. Aya teu aya nu liren tina munkar kitu. Pasti aya, mung jumlahna pasti kedah aya nu naha nu ngawagel. Biasa disepuh, ti guru, ti wargi, ti tatani, tina bacaan, tina video, tina gambar, kedah aya nu naha ngawagel. Ngadekeun hak di anjeun mah ku amal soleh, ngadekeun hak di nu sanes amar ma'ruf nahyul munkar. Ieu teh dina raraga ngadekeun hak. Tapi ibtigoa mardotillahi ta'ala bade bina amal soleh, bade amar ma'ruf nahi munkar, miharap ridho Allah, sanes miharap nulian nusejin ridho Allah mukur. Kitu tafsiran Al-Alusi karena ayat 8 surat Al-Maidah. Kusim kuring disimpulkan seperti itu tafsir ayat menembe. Asli nama seueur dipilih mana pinten-pinten paling diperyogikan. Kami ngabantos urang mencerna, mahamkeun, tadabbur kana ayat tadi. Mudah-mudahan sasireun sabeuneureun aya guna kali manfaatna kangge simkuring oge kangge urang sadayana. Saayat-saayat urang pahamkeun. Mudah-mudahan Allah memberi taufik ka urang kami ngarojatkeun dina paham kana ngamalkeun. Mari dudika ngadugikeun ka sanes kaulangkeun oge ngadawakeun. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.